Prek digeprek geprek ya guys, cari tanah kami mantekan jengkolnya guysnya. Munguh nama meren kami rek masak semur cenah lah em tentunya sumber semur kita nyambaraan jengkol bae geus kitu bae aing. Jadi dia ku kaminya digerok samarana sina alus gitunya. Sanggeusna alus iku kami dikurah koreh direpokeun rek digangsa kitu. Iku kami lah digangsa heula samarananya geus sina seugit cenanya. Jelamun geus seugit kurang asupkeun bacai. Ameh tetutungnya guys eta si samarana. Lamun geus kitu mah kurang tinggal diasupkeun bae samaran. Ieu lah diasupan gula ieu ku kami. Geus lah aing asupan bae segala kadinya anu hayang kitunya. Micin gula uyah, make kecap bisa eutik eta. Caritana kami lieur nya ieu peuih kami ngasakeun naon nya ieu deungeun sangu sari barorosan teh geun kitu nya kidi barahakana. Lanjut si kami teh oh aing horengnya horeng mah aya ieu aya jengkol di pipirnya. Lanjut nama lah aing ngasakeun ieu bae ngasakeun jengkolna cenah ieu ngaranna nya semur jengkol kitu. Heueuh meureun eta lah semur jengkol cek batur teh mah. Lah aing malin semur jengkol meureunnya ieu lagi cawerang ieu. Ai batur masuk mararodok teh geunya sararedep pantesna ge. Meni menggugah selera teh geun. Ih malah aing asal ieu bae asal aya kakuprat-kapret ku samarana bae. Heueuh nya ngomong bae ieu geus asak meureun ieu doang lah diasaan kitu nya. Lamun sanggeusna diasaan mah geus karasa geus sedep kitu nya geus aing urang loba kadit-kadit. Munguh nama ieu mah geus asak lah guys.